cai. Aya eta Bapak Sirais di saung. Oh. Ieu tilah digawe pan susuk tadi teh. Kita ngabuluku kan eueuh batur. Urang ku urang heula ieu mah teh. Ya siap-siap. Siap nih. Geus boga milik mah, urang milik kebon sorangan. Ku ayeuna mah kereujekeun we nu aya. Hitung-hitung ieu latihan. Asal kabeulik kejo we ayeuna mah nya. Geus ka mana di wae budak teh. Mundur mundur bujang arang iya mundur Bah, tinggal di budak saha ai maneh kita di ngabuluku teh kalah cu ngaduganti isuk karek jo kumaha teh neangan heula budak bah aduh pusing ieu teh tah ayeuna budak musingkeun cek abah oge engke jadikeun tuh beureung kana borondong lah atawa karo aro manis nya sok mending oge kencot terus ayeuna kumaha tuh bah ya kieu ayeuna mah iya teruskeun ngabuluku sok nangan heula batur ka ditu tuh bah tetep puguh digawean ge urang bade nangan heula budaknya sok enak tangan budak panggihkeun bawa ka dieu terus langsung digawe ka dieu nya siap bah ayo yuk assalamualaikum bah salam ya arang sok le alaan le kabeh le sok tah gunungkeun tah bener main ke peuting ya ngeunah kamari ge nyaho kareueut karo ras beheug iya gedean nu ngalaan sampe teh mang aduh aduh sampe deh mundur mundur bujang arang ya beunang ya beunang sambet ya bener lu ada beunang kumaha di mana tuh benangna teh ditu enak kieu ya bujang urang gawekeun urang kan leutik heula gawekeun urang itu pan bos sampul sok siapkeun cancir ya bang goreng ongkol gaweana tah coba ka dieu enggak beunang atuh bar dorong mundur bujang arang mal bener pak mal bener ieu mah goreng ganti kudu itu ganti teu bener ieu mah cing sok ieu bah mal bener nu tadi mah ieu alma beak dua mulut ieu mah beres lah gede gawe tersiksa terus siksa koboy yang bener ya gawe nah anu kakara mah kudu tuntun heula jadi itu bah urat euy ok dari mundur bujang mundur ya mari kita nuju naon teh Nuju kieu we. bade dibantu sama Nya sok mangga ah. Ih, aya aku naon sera-seuri? henteu tuh itu geuning budak teh kenaon maneh di dieu Aya teh saha? apa ayo urang digawe terus si abah keur ngawuluku ayo aduh si bos ka mana ya cuaca panas kieu itu cuy bos kadieu bos woi kebeneran naon
Boga barang anyar. Naon nu barang anyar teh? Ya bos. Weh, halus. Kieu nih, hareuras nih. Ayo. Gawe. Tuh, itu mana kumane garap. Tuh, nu bari tuh ah. Mam, ulang we. Garap dah. Kalau kau ulin jeung awewe batuan kolot nipuh teh mana mah. Sok, cing bener gawe teh. Geus atuh gandeng ngarencarekan we. Entah hode. Ka mana mana? Woi. Ai jadi menteri jalan itu deh. Udah kurang ya kompana eueuh. Kayak orang kompa puting-puting. Tuh di kelangkangnya halus. Bang. Asa anten juga anten. Jadi kunaon ulang-ulang wae. Itu atau kuna naon? Ari kitu kunaon atuh? Ari kudu diceritakan mah sedih, A. Kenapa kesedih? Tong lebay, komo nepi ka ceurik mah. Da ama moal ngarasakeun. Naon anu dirasakeun ku Jenny? Ah, biasa we. Cing ayeuna Jenny bade naros. Ari AA nya teu ka mama sareng ka bapak. Nya kitu we, mata kelas ge gede ambek kaluman. Ulah kitu, A. Kudu bersyukur masih kena aya mamah bapak. Masih kena aya nu ngurus. Nah, Jenny, jangan ngomong gitu. Kunaon mah tak Jenny ngomong kitu? Ayeuna AA masih gaduh keneh indung bapak. Senengkeun Jenny mah tos teu gaduh indung bapak, A. AA ulah kos Jenny ge kaduhung teu nyaah ka kolot. Jenny nitip ka AA cing nyaah kanu jadi kolot. Kudu nurut, kudu mika nyaah kanu jadi kolot. Sabab ridona kolot, ridona Allah Subhanahu wa taala. Ih, ari AA, ari tadi nita tong ceurik ka Jenny, ari soranganna ceurik. Pek ah. Garap. Aduh lo nak kernaon? Garap. Aing mah aya gadag. Emang di didinya kulintang tepuguh nu gelo. Hantem teh garap can jadi kuburan mah teh. Aduh. Jaga ceritaan teh. Ke. Lawan heula ye, Mas Badol ye. Tumarak ka bos urang. Aku ulun boga dundungan teh. Teu dijaga omongan teh. Kumakeun bos ya bos. Sok, ayeuna hayangna kumaha? Kela ya, kela. Ngadadak eungap ieu.